badai dan tsunami serta gempa bumi takkan merubah haluan cita-cita. Hiha. Pisan di telepon. Motor sawo ding. Yang ngaran-ngaran motor dibawa ku aing nya nu aing. Cungur sia ditanya temen ni cugur cengos gitu atau biasa we kayak ngejawabna. Jika nu ngahina pisan nanyakeun motor saha ieu. Pedah we sia biasana mau si brang-brang. Nanu itu kamanakeun sia geus di kilo. Geus ngece deui wae cungur geus lah. Aing eka kawali heula. Eka kawali ek naon sia ding? Kumaha aing we bebas atuh. Sia cungur ku aing tampiling sia eta pirang ngomong kitu sia meni jiga nu jelas pisan sia ku aing bintih. Bintih balik ku aing geus lah. Ngajedog aing eka kawali heula. Di helm kayak dari ka kota mah sia. Lah. Helm na pedah naon kudu di helm. Keamanan kehead. Keamanan aman. Aing jeung polisi mah geus loba nu warawuheun. Lain polisi geus loba nu warawuheun kehead sia teh. Bisi sia ti guling bae kumaha teh. Mas sia teh. Goblok, ari diomongan teh sok hayu we nembalan si cungur. Sia kunaon ari? Aku naon hing eta si Oding? Tanya obang da nyungsep tadi di Lebak kurang kerdagang. Ai sia kunaon Oding? Kunaon aing cilaka bubuh. Cilaka di mana sia Ken? Di handap. Motor teh kumaha? Itu motor mah aman. Nah kan nanyakeun motor. Ieu aing ieu nu ditanyakeun mah. Lah sia keur kumaha kitu? Aing keur nyanyian Bang bari malawung. Ai pak gok teh anjing aya polisi. Ya kagas atuh da aing reuwas, ngapung ka kebon. Aduh, sia cek aing ge di helm kehead. Ai polisina teh temantuan ka sia. Teu kumaha? Anteu da teu kadeleueun. Ka hulang-hulang we meureun anda aing nage ka kebon. Teu kadeleueun sia labuh ku polisi. Anteu Pira ku teu kadeleueun sia ngajlang kehead ku polisi. Ban polisi na keur ngagaur-gaur motor Bang, teu kadengeun meureun. Ai sia ditulungan ku saha atuh ieu? Bayangkeun Bang, aing tina petakan ka opat ngorondang tapi ka jalan. Untung we aya si Mang Tahu tah. Bagi satunya orang ngerek dagang dedan. Oh, nuhun atuh nyai. Nuhun. Sap. Yeuh, cungur cek aing oge sia teh tadi ge di helm. Geus ayeuna mah ulah ceramah hanteurkeun aing balik. Nah, atuh meureun sia kaduga ieu. Nah kaduga kumaha teh kadeuleu ieu cecengreng aing kumaha? Da sia cek aing sok melartihan teh cek aing ge helm tadi. Sok ulah loba omong lah hanteurkeun aing balik yeuh. Sia jik sorangan atuh ngamuka-muka aing. Nah ngamuka-muka aing kumaha? Cek aing ngebil ku si Ihin. Aing ngojek. Aing keur manyeri leungeun goblok. Ini montok ieu tengah jambu. Mudah-mudahan sia teh aya buahan karek heubeut. Kadu isukan mah aing nu kadu deui ya. Oci, musangking, duri hitam. Ieu jambu citra. Mudah-mudahan. Kan ayeuna halodo aing kudu ngebor ngapoe aduh. Dia lengkeng beureum ya. Aduh, waluh ieu deui jadi waluh.
kudu nyecep duit tegableung. Aing ge mah kudu nagih heula ka wadoyok. Bang, Wading, si Isal geus balik, Bang. enggeus ding alhamdulillah tadi tuh di imah. Lain ieu teh, Bang. Aing ek nempo budak si Isal ngan era euy. Naon sih jika ditutup? Geus datang. Lain gitu, Bang. Iya, aing ek nagih. Pan aing era ai teh nyecep, Bang. Nagih naon? Nah, nagih naon? Anu bareto nu 200 nu ladang jejer. Aduh, sia atuh. Montong lagi ayeuna atuh aing pantas nungguan aing di rumah sakit tegablek duit can usaha. Engkewek ku aing dibayar ieu geus aya mah. Lain gitu, Bang. Pan aing ek nyecep teu boga duit. Wah ayeuna mah oding jig wae nempo mah jig atuh buka duit mah jung ka ditu nempo. Atuh. Mun aya mah ku aing dibikeun, ke atuh santai we sia teh kabina-bina teuing. Teuing nya teuing. Janji sapoe 2 poe. Deur ayeuna geus 4 bulan anjing. Sal. Nih, nah Isal bapak anjing. Yo lah. Bapak Jam-jamnya Sal si geus jadi bapak. nih. Alhamdulillah. Ayo mana kira haring mah anak? Anak mah aing geus loba Sal. Ngan jara dicak-cak nu aing. Nah, ket. Berapa geus sia. Tanya sebenar-benar kalau jar dicak-cak kumaha sih teh? Sebenarnya mah aing Sal geus kawin mangan di Jawa. Sing bener ket ditanya teh sia teh. Pararuguh pisan sia mah. Geus lah. Aing ieu nitip jang budak. Ih, sia mah. Ieu lah. Kuno aya tuh padahal mah. Keun wae Sal. Aing buriteun ya balik heula. Moal ka jero heula ngopi lah. Kewe ira-ira deui ka dieu. Oh, gatuh deh. Siapa tuh Salnya? Sakit tuh nama si eta Idang euy. Itu Sal. Bang ayeuna. Nangga sending nah sia rurusuan teh. Rusuh Bang ya buriteun ya. Heeh katuh. Idang si kehead sakitu nama. Si Oding aya nempo budak. Idang si kehead sakitu nanya. Ngampol pura jebara udah kenal, Pak. Sabaraha nempo cik? Rencana ka aing teu boga duit tadi teh. Deng sakitu mah udah tara usaha meureun. Berarti mana duitnya? Inget teueun sakitu nama. Lebok si anjing. Moal bet ditagih ramping ta anjing. Cenggok ta anjing tuh. Warenan kana dadana teh anjing. Lebok sia teh. Baik sukan manehna lamun si Oding aya perlu aya pangabutuh ku maneh we. Ingetan. Aduh, tas nyebor itu bapak halodo euy ripuh enggak poe kudu nyebor aing. Si Oding? Sal urang nyecep budak ngan wayahna duitna penta ke bapak maneh 200.000 urut jejer. Aduh. Utang. Bareta kurut jejer tadi teh itu teh nagih cek aing teh aing can gablek. Kumaha? Ieu, ya. Ah, si cek aing can aya duit mah. Aya nyecep di pabelit bulat-bulit kana hutang aing. Itu ya, di bapak ya. Set. Engke atuh neangan. Si Saroding si bebah. Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere